Wilujeng Enjing murid-murid kelas 5. Good morning grade 5 students. How are you today? I hope all of you are fine. Ayeuna orang nge-review pelajaran di portal 4 ieu. Lesson objective: by the end of the lesson, you should be able to recall some vocabularies, sentences, and synonym in bahasa Sunda. Awalna orang nge-review kecap saharti. Teuneng kecap sahartina nyaeta wanian. Contoh kalimahna nyaeta tentara eta wanian ngalawan musuh. Tentara eta teuneng ngalawan musuh. Contoh kalimah Inggrisna nyaeta those soldiers are brave to fight against the enemy. Teuneng jeung wanian hartina nyaeta brave. Bahasa Indonesiana berani. Babarengan sinonimna nyaeta sasarengan. Contoh kalimahna nyaeta mun urang jajan ka warung sok babarengan. Mun urang jajan ka warung sok sasarengan. Bahasa Inggrisna nyaeta if we want to buy at a store, it should be together. Babarengan jeung sasarengan hartina sarua nyaeta together. Bahasa Indonesiana bersama. Ayeuna urang nge-review warna. Green, bahasa Indonesiana hijau. Naon bahasa Sundana? Leres, bahasa Sundana nyaeta hejo. Contoh kalimahna nyaeta hordeng ieu warnana hejo. This curtain's color is green. Red, bahasa Indonesiana nyaeta merah. Naon bahasa Sundana? Saha anu bisa? Leres, bahasa Sundana nyaeta berem. Contoh kalimahna nyaeta tihang-tihang ieu warnana berem. In English, the color of these pillars is green. Is red. The color of these pillars is red. Ayeuna urang ngabahas nyusun kalimah. Susun kecap di handap ieu jadi kalimah. Contoh corona Cina virus asalna tick. The sentence in English should be like this: coronavirus is from China. Saha anu bisa nyusun kalimah dina bahasa Sunda? Leres. Jawabanana virus corona asalna ti Cina. Wah, ngajaga orang salami kudu jarak pandemi. The sentence in English should be like this: we have to do social distancing during pandemic. Saha anu bisa nyusun kalimah bahasa Sundana? Susun nu rapi. Bahasa Sundana nyaeta urang kudu ngajaga jarak salami pandemi. Jawab soal-soal di handap ieu di Google Form. Klik salah sahiji jawaban anu bener di Google Form. KB aya 5 soal, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hatur nuhun. Thank you. Now do the Google Form exercises in Google Classroom. See you later. Bye.